فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ Wallahu a'lamu bimuradi. Engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama Kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh ka kaler ka kidul kawetan ka kulon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus suisan kobo aki-aki mah modar di dinya geus aki-aki mah teu kudu kiamat ku ari ge titah leumpang di nu panas engke oleng gejebur sorangan mentek lamun perangnya na mah engke ku Amerika ge moal ditembak moal nya perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek antepkeun lupat di kia doang moal ditembakkeun hok peluru aing ka sia budak beladik goplak no kan bener kan paeh cenah mah geus sepira aki-aki teu kudu diangsongan senjata aki-aki mah angsongan sieni urang Lampung ayo sia kena naik paeh di luhur bateung nah ieu ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah mentak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresap gunung nuku urang kaciri teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente mah gagah tegak luar biasa horenganan gunung teh leumpang tamur maros percis okos mega bae leumpang gunung ge engke baleumpang tiup ku balikat isapet rat lelempangan ka kakaleng aju wataral jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamur maros sahab leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned ajur ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya ada jadi presiden. Masya Allah gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah pohara jasa Masya Allah lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran masalah eta ya Allah ya Rabbi beres kabeh ku hari hujan teng tiup roh ku malaikat Israfil saat merelentis kostoge cal roh ararasu ngeguruh jelema nu tadina sepi eueuh sasah wabeh poe kullu man alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum can jadi raja apa ieu ai raja Mesir raja Mekah raja Yaman raja Indonesia udang ngaku sia jadi raja udang Jokowi udang Prabowo udang cak Prabowo hirup kene mah can nyaho bawa jadi henteu itu bae turun geus coba Soekarno udah ayo diudang ke Pak Harto udah Gus Dur saya kan dilengserkan cek Gus Dur ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab untung saya dilengserkan ya udah cek malaikat Israfil tenang Dur Masya Allah tantangan limanil mulkul yaum geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar timbang amal timbanganana kos timbangan emas
aya talancuhan, aya jaruman, aya cecepehan. Cecepeh nusa belah langit jeung bumi mun dieusigkeun kadinya asup. Nusa belah deui geus teu kabagian jadi kadegeun di asup. Ngun ku gede genana cecepeh. Ari nu deuk ditimbangna sagede Juned. Leutik kan. Ku gede-gede amat deuk ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jelema dikiring di berbagai negara kabeh. Ka mahsyar, di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di dieu boga sejarah, dunia boga sejarah, di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah, nu deuk dicaritakeun. Ngarangtung jelema kabeh. Malaikat Jibril cicing di tengah. Dihareup Kangjeng Nabi urang. Malaikat Jibril Mikail di belah katuhu. Jibril Mikail Israfil belah kenca. Anjing Nabi dihareup plak. Kumpulkeun ku Gusti Allah. Falanas'alanna alladzina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin. Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul. Endek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum, tentang ijabah ka para rasul jeung ngamalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. Masyaallah. Di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin, yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampekeunana. Ya Allah ya Rabbi, wabeh ditanya bari pertanyaan teh sabenerna mau balana qusana alaihim biilmin. Yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat, ka para rasul, kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho, jelas nyaho. Wa makunna goibin jeung kaula teu gaib. Teu nyahona kabeh nyaho, ngan tetep ditanya bae. Pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho, nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang. Kaula ieu deuk ka Bandung, hayu. Ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana? Bener-bener teu nyaho berarti. Kaula mudik, ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah, Pak, deuk ka Jogja, jalan ka mana? Lontaran loba jasa, ieu itu Jogja. Ka belah dieu manggih deui Jogja kanan, belah ditu ke manggih deui Jogja kiri. Bingung aing mah ieu. Jogja deui. Belah ditu tek Jogja deui. Isi jalan nu mana? Deuk ka Surabaya ge teu nyaho nanya. Atawa nyana nanya, Pak, ieu teh kula teh rek dagang ieu cara dagang teh kumaha? Ieu modal da sakieu deuk nu didagangkeunana ieu nyokotna teh dieu supaya teu nyaho nanya berarti. Tah, kula teh hayang kawin. Hayu, hayang deuk nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin. Atuh babari, modalna boga henteu. Ulah bakal hayang kawin sia teu boga modal mah. Nanya teh teu nyaho. Biasana nanya teu nyaho. Aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho, ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia teh nyahoeun tante. Padahal mah nyaho ieu, kos ka budak tanya, "Cek, 2 jeung 2 sabaraha?" Geus nyahoeun nu nanya nama. Ngan ieu dites, 2 jeung 2? Cak bapak tolol sia. Kudu ngabalikeun deui ka aing. 2 jeung 2 sabaraha? Cak bapak, wah budak blon ieu budak. Mun cak bapak 4 kula 4, mun cak bapak 5 kula 5, ku bacak bapak bae. Nyaho ye nu nanya nama guru ka murid nyaho. Nu mentek nanya teh dites berarti. Nah, aya deui nanya teh ngajejeleh. Boga anak minta duit dibere tah 1 juta. Yo, meunang saminggu minta deui teh jang anu bere deui. Minta deui dibere deui. Geus kalima kali ka dieu sia, ka dieu. Cicing sia dieu. Hai, aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego. Teu meunang tah anak, atuh hitung bae ku bapak. Ditikem sia ku bapak. Goblok. Atuh nyahoeun bapak ge ieu geus mere duit sabaraha kali, ngah sudah dipake naon tah duit. Ieu sia di dinya. Pertama, sia ku aing minta dibere. Kadua dibere. Aju minta deui dibere. Tah
aing nanya kasih geus sabaraha kali aing abah dia bare duit ka sia teu meunang teu hitung bah teu meunang jalain kos kitu teh mah maksudna nyarekan aing lan sakali mere duit ka sia tapi ku sia teu digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh si otak pasang atuh menta deui si mah gawena menta malulu nyarekanan tah mah nanya tapi nyarekan Wadi bah, yang mah boga duit, ajo minta duit separit ya mentana. Mio separit dah mio. Oh sia dibanding kemana mio, tapi pakai kusianya, nu bener tah, belikan kusia. Lamun kredit jeung cash lain deui bah, hargana. Lamun kredit sabaraha? Barakara kredit? Ngomong sia lain sari. Bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel. Yahudi teh geus kos kadar itu bae. Nah, belikeun. Menang meureunanan setengah bulan bah. Ang melikeun motor deui motor naon? Motor Mio. Anu itu ka mana? Aya mah aya bah. Ngan ieu kebutuhan aya deui bah. Bere deui. Ja aya ieu bapana ge. Duit mah eueuh bapana mah aya. Aya tah. Bere deui. Bere deui 3 kali. Budak motor kamarananya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakan ternyata dijual. Oh adek abah sabaraha kali belikeun motor ka sia hah sabaraha kali pada teh nanya nyaun jan umang meulikeun lagi abah pan make nanya deuk nyarekan. Nah ieu ge sarua ye Allah teh deuk nanya ka umat atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jauh nyahoeun. Ya Allah mah pangeran. Urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun, kuari hirup dihirupan ku Allah, Allah Maha Uninga. Kemudian urang kuari ayeuna di baya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah Maha Uninga. Kapae-pae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bageus nyahoeun. Kok make ditanya tuh urang ku Gusti Allah nanya da deuk nyarekan ka urang. Nah, ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah. Teu menang kieu, sia ku aing pan dihirupan. Nah, ieu sia harita teh hirup, kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal mah Allah nyaho. Cak urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu. Wah, dikerekem sia ku Gusti Allah. Teu menang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti, pangeun Gusti Maha Uninga. Nah, ieu bakal ditanya urang. Kabeh ditanya. Urang sebagai makhluk ditanya, Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae. Urang ditanya tentang naon? Tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghahum. Urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi. Narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana? Ditanya. Zaman Kangjeng, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman para wali, kuari. Junaid maju. Enggak. Zaman saya hirup beye aing mah lain nanya rajana lain kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul nu nyampaikeun nu tabligh nyampaikeun amanah rasul saha zaman sia abdi harita teh kitu mui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik dinya ke provinsi pernah nyampaikan ai dibayar nyampaikan ai henteu mana muina mana mui panggil muina ih kuari nyana ngeungeunahana mui nagara sia saha harita mui abdi aya orang kronjo agel iya nu formal nu formal dipanggil eta mah geus teu bares tah mah lantarannya nama ngomong aya dibayar teu ngomong teu dibayar teu ngomong dibere naik ngomong boga jabatan teu boga jabatan teu naik ngomong ieu mah anu berkeliaran bae sa nah aya digigir disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai pernah nyampaikan pernah cara nyampaikan aku mah muludan bere duit eta lah lamun dari bere duit ngaco ulah nu eta
nu asli nu nyampaikan nu asli saha ayo gerak budi bejakeun diangsongkeun ka hareup deh kumaha coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta dihareupeun Gusti Allah. Nah sia zaman ieu pernah nyampaikeun nyana bahwa nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah. Kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu, rukun salat dan syariat lah dain semua. Bener. Coba tanya kiaina ditanya deh. Siapa pernah nyampaikan? Bener. Nyampaikan lagi dah bae. Ai diondang muludan. Sok diberkatan. Aya. Mun teu diberkatan dibuleudan moal kadinya deui. Wah, itu beres ya. Aduh, Masya Allah. Nah, ia bakal caritakeunlah secara global be umat bakal ditanya tentang narima syariat di Kangjeng Nabi na nya atawa henteu aya apa henteu. Ditanya, "Hai umat, pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun? Tablighur risalah." Wah, jelema burr kabeh ngomong, aya nu pernah, aya nu henteu. Ai Islam kabeh nyaritakeun pernah, kafir mah henteu, kan bela dirinya. Cak Nasrani teu pernah, kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad, teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat, teu pernah. Nasrani Yahudi kabeh wah, bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna. Engke mah nyana di ditu pias. Teu pernah nyampaikeun nu mata kaula teu iman ge ka Gusti, teu iman ge ka Muhammad. Oh, berita nyampaikeun. Maka uranglah jadi saksi itu. Wah, pacencongan urang jeung urang. Tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Rame atuh, Bang. Wah, encek kampung Melayu ngomong. Hanya geus teu make hayah kampung Melayu mah. Cek RRC bener. Nu kampung Melayu mah geus pohon, bapak bahasa encek lagi geus teu bisaeun. Eta mah nya encek, nya susah. Ya Allah, nya di neraka saneng rugina ka bina-bina. Hehe, pohara jasa. Ari tatanggana mah nu Islam sanajan nya ka neraka pan bakal dikaluarkeun. Tatangga si encek. Milu nya digawe jeung encek. Tapi kan nya lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun, untung kan. No iya wala nas'alanna alladzina ursila ilaihim, ditanya umat tentang nerima atau henteuna ka para rasul jeung sanggeus nerima ngamalkeunana macem-macem ke rame. Wala nas'alannal mursalin, para rasul ge ditanya, Adam ditanya, Idris ditanya, Kangjeng Nabi Nuh ditanya, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi urang ge ditanya, nyampaikeun apa henteu? Masya Allah. Padahal mah Allah teh nyahun falanakussanna alaihim biilmin wa ma kunna ghaibin. Teu gaib nyaho ngan deuk hayang nyaho coba datang ka mana bari deuk ditaubeh di memeleh di jejele. Aya jelema anu abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY, kiaina harita kiai pulan, abdi mah teu pernah ngadengi nyana nyampaikeun ore cok jelema teh falanakussanna alaihim ilmin. Cak Gusti Allah nyaho aing ge sia teu ngaku datang tablighur risalah melalui kiai anu siana. Cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge pan aya muludan pan aya rajaban kiai ngabuka pangajian tong-tong ge datang ka songhek siana nu teu daek falanakussanna alaihim. Allah jaritakeun neunaeun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun besi engke di akhirat ditanya walanas'alannal mursalin, ditanya para mursalin, ditanya para wali, para kiai ketika orang dikahareukeun kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun teu henteu kunaon sia dititapan emang teu nyampaikeun nu ngondang kunaon sia nu mata kayang diondang ieu cak ditangkal amun naon tah teu nyawa nya nambongan di ditu tah ngadeukeutan tukang sate ieu tah. Tuh kan ditanya kabeh umat ditanya, para rasul ditanya, Gusti Allah
umat ditanya, para wali ditanya, umat ditanya, kiai ditanya kabeh, mana ting rame. Nah, wa ma kunna ghaibin. Sabenerna mah atuh aing teu gaib. Eueuh teu kanyaho teu nyaho an iblagir rusul wal umamil khaliyah bima fi ma amilu. Nyaho tentang nyampikeun para rasul, nyaho pisan atuh uning pisan. Jeung umat-umat anu sepi tina pengamalan, nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah. Sieu gadenge, sieu ngamalkeun, sieu narima, sieu teu ngamalkeun, sieu narima, sieu ngamalkeun setengah, sieu narima, sieu ngamalkeun poara, sieu narima, sieu teu ngamalkeun. Nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji. Falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Nu gaib teh Gusti Allah. Gusti Allah Maha uninga. Nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga, cukup ku Gusti Allah. Engke bakal ditanya, ketika ditanya aya teh berita tablighur risalah aya melalui saha kiai anu sia ngamalkeun tante nyanggakeun sadaya-daya ke Gusti mah uninga abdi peuting-peuting ge hudang haju kiai haju HS deui eta anu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kiai doang tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji lempang ngaji nyaho aing ngadengekeun nganyaho haju ngamalkeun nyaho peuting sia hudang haju tahajud aing mah keur nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran ditanya ku aing hijau padahal mah aing geus nyaho falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Nu gaib jeung aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun geus ka belah dieu sia zaman sasia abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang ti kiai pernah ngamalkeun Gusti mah uninga teu kaburu Gusti. Naon bae kasibukan sia? Abdi di pabrik Gusti. Mana babaturan sia anu di pabrik? Aya tuh itu. Sia ke di pabrik. Sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan jeung keluarga sia sempet salat. Salat abdi mah. Minggu ngaji lamun teu keur gawe. Emang aya nu minggu gawe? Aya. Abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat mah salat. Tah, bareng sapabrik sia. Pan sia mah salat sia henteu? Nyangageun Gusti. Deu kuas. Wa ma kunna ghaibin, nu gaib. Nek ngomong naon sia, aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik bala jeung sia, malah sakontrakan sangarendeng, sia mah ja salat sia nu henteu. Nah, nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat, jang dalil engke di akhirat. Besinya ngomong bogus sih bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datakeun da susah sarua pas salat sia ka ditu atuh dek lompat ka mana sia ayo sia dalu wa kun la ghaibin waduh gaib jago sia tah mah dek nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojen tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan moal teu aya dicarekan. Halo, hidup lompat ke mana ya ini? Lompat ke mana? Nah, kabeh bakal ditanya. Falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Tanya hiji-hiji. Bari Allah nyaho. Oh, lu gaib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran. Dek ngajejelek jelema ditanya ku Gusti Allah. Kunaon sia? Persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta. Lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah. Timbangan lil amali dipasang. Li sohaikiha atawa jang nimbang amal. Bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman. Wa kafatali aya 2 cangkok, 2 mangkok, 2 cecepeh. Kama warada fi hadis. Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan. Tentang pertanyaan-pertanyaan jaga. Maksudna naon? Timbanganna jelas, nu ditimbangna apa jelemana, apa amalna, apa bukuna. Eta lah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun. Aya nu jelaskeun Kanjeng Nabi jelemana langsung diayakeun. Di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana ba tetep nangtung di itu, nu ditimbang adalah sohaik buku-bukuna. Cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah. Amal bagus herang, bagus caang, amal goreng, poek joreng.
nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amala pan nu jelas apa tetep bae ditimbang-timbang keneh ieu ayatna wal waznu yauma idzin al haq timbangan nyata timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun bahagia wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema etalah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bohong teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongklokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh opat urang diantarana kabeleteran kuari tah di dieulah bakal ditambah ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu Mikail di dieu Israfil di dieu Kangjeng Nabi di dieu cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga timbangan nu goreng ieu neraka asal ditimbang let ka dieu ka kenca belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka asal ditimbang leketai ka belah dieu geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae ya Allah ya Rabbi kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan nu mantap kuari urang timbang diri urang kuari kurang kudu timbang kajujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa aing lamun ditimbang berat mana ye ti mata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang kuari ye qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan hayo coba hayo apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama timbang ku urang sorangan bari merenung kieu urang timbang ku sorangan bae hayo geura leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun ayo sia leungeun apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu sia leungeun timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah molotot pegahan engkos kol budaya we kieu tinggal nyi hajina heuy mana eta mata kosong amat teu kosong teu naon ngalang layung kitu teh tu dirinya bae heula nah eta molotot kitu keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae ya hajinya teu percaya karena kuari bae kalau ngomong gitu atuh sia ini bener ku sia dikitu-kitu dekeran tuh iya keur ngalamun aing di akhirat teh cak kiai ge timbang cenah amal hampura aing haji ya tukul ge hampura tah geus kada deres sakitu mah kula deui bureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji tenan atuh hampura aing geus dihampura jasa mun aing kawin deui tah pakarak dek bener ge tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ye ditimbang beratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan
orang lamun zalah ka Kudus Masya Allah jana mapan balik tadi Cacag nuku urang kuari di zarahan di Kudus Sunan Zal kadang-kadang Kudus tuh siapa jarah bete ngaran ayo kiaina poho buku aing ge tuh tepannya nama perang Sunan Kudus mah perang balik tepan di bawah teh tinggal nyawa balan cak sakawal bapan potong ieu nage nu kurang di zarahan eta saja persadi Kudus teh Kudus Masya Allah balik nyawa batur mah nyawa taruhanna pakali ilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa bisa babara kali haji jamang haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ieu keramik nu sajen heula ke kurang karak aing hayo lah nu sajen heulanan bisi teu bagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasaban ayo urang babarengan heulanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugi mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha anu ngesiap keramik batalkan geus Pak Haji duit loba di bank anak geus di ngaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit sial teh Ki Haji tolol emang nu sugi mah kos kitu bloon batur bae dikesek-kesekeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu manganu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka manganu lain teu butuh gitunya dia menduk Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual ke buat tetangga habak beres oh bener lagi Haji dasar pelit-pelit bae tah ngeunaheun urang ngadengena bejakeun geus dulu sadaya hampura ieu mah ditarima bae nu sameter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sajen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu oh maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah atuh nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur nu kos itu ieu mah henteu Pak ayo heula ke kurang aing kurangna sameter eta nu dimaksud ku aing aduh ya udah sugih dur-dur pet nu kos kieu tah ialah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam Masya Allah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang teh nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikajakeun naon cak dibeu ulah bomong berat anta tarina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat leutik mah eusina la ilaha illallah muhammadur Rasulullah eusina eta tah leutik jasa surat asal ketei ka ditu naon teh cak dibeu ulah lo nu penting salamet bae sada senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya Rabbi. Bahkan sinar sholawat maka deuleu begitu dek ditimbang tak timbang leket teh kade maneh kadeuleu ku kaula cek Kangjeng Nabi ai Tuhan saha ma ahsanaka wajhaka wa ma ahsanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad oh ku kaula kadeuleu maneh sok maca sholawat 11 ta salat seeutik jasa cek ya aduh ngaing 11 baheula isinya diomongkeun di hareupeun jelema cak batuk deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek teundeunan sholawat ka dieu oh jadi 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula masana wajhaka
kasep amat Tuhan sahajeng kita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun. Oh pohara kacirita nu sok baca sholawat mah ku Kangjeng Nabi, kaciri sidar sholawat nah geus disalabat-salabatkeun mantap ku ari ulah-ulah cicingin geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna ih teu bisa jam 9 mah teangan di dinya tihang jang nyalan deui. Tungtungna lain baca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge tambah baturan tasbih teh nyaho nya na barang hudang aya tasbih aing ka mana. Aduh baca sholawat lah mumpung urang hirup komo nu geus kolot mah ya ingat wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kebladianan mah cepet ya cepet limbang lah cepet jadi Kangjeng Nabi kan lah tuh lantaran sorangan limbang cepet lai ka dieu aya anu teu kabagian sapaat kaburu Kangjeng Nabi na keur munjuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian lieu tapi tetap Kangjeng Nabi kadeuleu ku Kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku Kangjeng Nabi mantap tulung ka malaikat Jibril salamat ka eta atuh da manggeus jore cek eta teh jadi itu lagi main cimplong melulu ya aya sholawatan cek Kangjeng Nabi sabaraha sia sok maca sholawat ai muludan cek nya maca tante henteu ngadengekeun doang lumayan sakitu ge cek Kangjeng Nabi nya daek ngadengekeun assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal atqiyai nu macana mah santri kan jeung kiai sia gula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek nya aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teh tetep salamet bae pan mah poar eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetep kok ngajar rewel Jibril salametkeun Masya Allah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wazdu yauma idzinil haq sibuk ya sa Kangjeng Nabi geus manu ieu geus manu itu geus manu ieu nu itu geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan mantak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusi engke kalepasan teu kadeuleu teu karawel lanjut teu kalekep da bapak tuh padoh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi umat aing geus beakeun can Jibril beak geus aya wae nu teu kalekep bangonna mah aya pan kita tadi aing sakieu sibukna cek Kangjeng Nabi ka dieu eta lah aya bae coba tang ya tuh bener cabut Jibril cabut sih ti kalekep kunaon kredit cek kira teh lu batak ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalkeun ayat ieu mah ieu jang supaya urang merenung wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi yakni yaumal qiyamah al haqu timbangan nu jelas nu hak nu nyata bakal dipasangkeun urang bakal ditimbang ima urangna langsung wa ima amalna wa ima bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang renungkeun ku urang aing mun ditimbang beratan mana haju Kangjeng Nabi neuleuh tah teu ka aing saat eta mun urang ditimbang bagus nikmat amat ketika orang ditimbang goreng haju Kangjeng Nabi neuleuh tetep ku Kangjeng Nabi diamankeun ieu nu rempan mah timbangan urang jore Kangjeng Nabi na teu neuleuh ka urang apa teh kalekep eta tah ieu tah nu dikhawatirkeun beusi ti kalekep doang masyaallah mudah-mudahan urang kabehan teh katingali ku Kangjeng Nabi urang disapaatan ku Kangjeng Nabi urang sehingga urang kabehan salamet di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaqad makanna wallahu a'lam.